Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'allifi hadzal kitab al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kantuna ancana. Kaifa yahtajibu Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yahtajibu kumaha kahalanganana saha al-haqqu Allah Ta'ala ayillahu tegasna Allah bisyai'in ku hiji perkara minal mawjudati tina pirang-pirang anu aya makhluk ala-alawiyati nu bangsa luhur wasafaliyati jeung nu bangsa hanam waladzi sedengkeun ari perkara aywal halu sedengkeun ari tingkah annalladzi sanyana perkara yahtajibu anu kahalangan saha Allah Ta'ala bihi ku itu lagi huwa ari Allah ay Allahu tegasna Allah fihi dina itu lagi eta dohirun anu dohir ay dohirun fihi tegasna anu dohir fihi di itu lagi tusyahiduhu nyaksi ka Allah saha arbabul basairi pirang-pirang jalma anu ngaborogaan panempo hate wa mawjudun jeung aya hadirun anu hadir mudrokun anu dipanggihkeun lahum ku itu arbabul basair fa kaifa yakunu mangka kumaha kabuktianana naon ma perkara huari Allah eta dohirun dohir bihi di itu ma eta hijaban jadi halang lahu ka Gusti Allah hatta yustadala sehingga didalilan syaha alaihi Allah bihi ku itu ma hal dalika henteu ari itu hijab eta illa min umyil basairi angin tina lolongna pirang-pirang panempo hate wa adami ru'yatihi jeung henteu ningalina ka Allah fi kulli syai'in dina saban-saban perkara kama saperti perkara takodama nu parantos ti heula itu mah tos sakitu tah nu bakal dibahas. Hikmah ke-208 Kiai Musonib ngabahas masalah hijab. Sabab hakikatna ahlillah teh kabagi dua. Hiji aya nu rohanina tajalli ka Allah. Kadua aya anu rohanina mahjub. Tak ayeuna ngamasalahkeun masalah hijab
Sabab aya ahlillah anu mahjub hatena. Artina mahjub teh ditutupan. Makna sederhana nama teu tajali ka Allah. Jadi ahlillah teh aya anu hatena tajalli, aya anu teu tajalli. Aya anu ningali hatena ka hadrat Allah, aya anu teu ningali hatena ka hadrat Allah. Nu dimaksud hate di dieu sieun. Jadi nu dimasalahkeunana masalah hijab. Nu matak hate teu ningali ka Allah ge kahalangan eta teh. Di mana hate kahalangan, maka eta hate teu bisa nyaksi ka Allah. Di mana teu nyaksi ka Allah, mahjub disebut. Ayeuna ari makna hijab di Allah kade ulah dihartikeun zahirul kalam. Sabab ari asal makna hijab mah perkara nu wujud antara hajib jeung mahjub, antara nu ngahalangan jeung anu dihalangan, antara muhtajib jeung mahjub, nu kahalangan jeung anu dihalangan. Asal makna hijab mah perkara nu wujud antara nu kahalangan jeung anu dihalangan. Nu kahalangan hate, nu dihalanganana Allah. Aya wujud antara hate jeung Allah disebutna hijab. Tah lamun dimaknaan kitu makna hijab ka Allah, maka tergelincir akidahna kana akidah ahli bid'ah nu disebutkeun kafir musabbihat atawa kafir mujassimah disebut. Sabab lamun kitu atuh aya tilu nu wujud, hiji nu kahalangan, dua nu ngahalangan, katilu nu dihalangan. Sedengkeun dina hakikat la maujuda illallah, Allah nu wujud salian eta. Jadi kumaha tuh nu dimaksud makna hijab di dieu? Nu dimaksud makna hijab di dieu nyaeta perkara nu ditekadkeun wujud ku hatena jalma nu mahjub. Bahasana perkara nu ditekadkeun wujud ku hatena jalma nu mahjub. Seperti mana? Surah akwan, seperti makhluk. Jadi hate nu mahjub nekadkeun wujud ka makhluk. Tah nu disebut hijab teh patekadanana hate nekadkeun wujud ka makhluk. Ka eta. Jadi nu jadi hijab teh surah akwan. Hakikatna lain datiahna surah akwan, tapi surah akwan nu timbul tina patekadan hate dina nalika ngabogaan sangka anu salah ka makhluk nyangka boga wujud. Eta wayahna rada pabelit bahasan. Namun ngaji teh pati mikir moal apal ngabalikan deui iso. Bisa ngabalikan deui mah iso anu pieu bahasa nu pieu. Matak mun ngaji nulutan mah moal kaharti pisan kita balik. Orang balikan deui bahasana, cisok dibalikan deui. Ari kabalikan deui moal cisok panungan. Makna hijab di Allah lain perkara anu wujud antara nu kahalangan jeung nu dihalangan. Kayak gulana handphone teh keur kieu. Tadi tulis bolak-balik ngaripu. Sekali we ari buka handphone.
Sabab mustahil di Allah ayana perkara nu wujud bareng jeung Allah. Wah, eta elatna. Lamun ngamanaan wujud secara labdiyah tergelincir karena kafir mujassimah atau musyabbihah atau terjadi musyrik. Karena naon? Karena boga tekad hatena yen aya anu wujud bareng jeung Allah, salian di Allah. Nyata mana? Muhtajib jeung hajib. Nu kahalangan jeung nu berarti bareng wujud jeung Allah. Nu kahalangan, nu ngahalangan, nu dihalangan. Nu dihalangan Allah, nu kahalangan hate. Anu ngahalangan surah Aqwan. Lah eta. Ya aya nu wujud salian Allah. Aya nu wujud ma Allah. Di mana lian Allah wujud? Teu ngabogaan sifat wujud tapi sakadar diwujudkeun ku. Lamun wujud diwujudkeun waktu wujud teu boga wujud nu diwujudkeun teh. Sabab wujudna boga nu ngawujud. Tah eta kudu mikirna salebad ini. Mun awe ngaji tauhid dipaham bae ku akal netiko. Berarti aya nu halangan kana hate aing. Malah menyebut nalin hate Allah kehalangan euy. Menyaya Allah kehalangan. Ari makhluk gede mana jeung Allah? Ari nu leutik sok kahalangan kanu gede teh. Muning kahalangan ku curug teu kaharti. Ngan lamun panon kahalangan ku curug rek nempo muning ka eta kaharti teu. Muning kahalangan ku curug. Lain mikir nya nu leutik nu halangan nu gede. Nu hina ngahalangan nu agung kaharti teu. Allah agung salian Allah hina. Nu hina cenah ngahalangan nu agung teu kaharti. Lain Allah nu kahalanganna mah hate urang. Saking leutikna paningali hate urang, nepi ka kucurug ke kahalangan. Nepi ka ku perkara nu penting kahalangan. Saking naon sih? Saking lemahna paningali hate, saking leutikna paningali hate. Nepi ka kahalangan teu kaharti Allah kahalangan mah. Allah wujudna ngan nyalira. Kepikiran ku urang aya nu ngahalangan ka Allah? Aya. Mata kade di mana aya masalah hijab lain Allah nu kahalanganana tapi hate urang nu kahalangan. Naon nu ngahalanganana? Surah Aqwan. Gambar makhluk nu aya dina hate nu halangan. Padahal eta makhluk oge teu wujud. Nah, jadi ngahalangan. Kapan hatena nyangka wujud. Nyangka wujud kan teu wujud, nu teu wujud jadi hijab. Puting keur paparu, angin gede. Ari sarig-sig imah teh janelana ucum jangan baheula mah ku kai. Pas katebak angin teh ngageber lin. Ngageber teh sarana ngagerem mau. Jalan bosan. Da balas berangan teh sieun. Ceuk manehna boga sangka mau dipipiri mah aing. Palek bijil kitu bisa li. Hayang ki di imah teu bisa bijil. Cik pedah aya mau teu bisa bijil teh pedah nyangka aya mau. Ari isuk-isuk di tempo Allah. Aduh aing dengan kahalangan ku sangka lain ku mauna. Mauna aya anapun golodog ngan urang teh nyaho aya mau jelingjing cat teh keluar ke jero. Kahalangan teu? Nu aya ge asal tong ditekadkeun aya jadi teu jadi hijab ka urang. Waktu wujud diwujudkeun, waktu makhluk diwujudkeun ku Allah, lamun urang nekadkeun yen eta makhluk teu boga wujud, maka makhluk moal jadi hijab kana hate urang. Jadi nu jadi hijab naon sih? Waham, sangka, salah. Lain datiah makhluk nu jadi hijab, lain datiah surah Aqwan nu jadi hijab kana hate, tapi
waham nu aya dina hijab teh sabenerna ari waham aya teh aya aya da sangka salah. Ki Umar disangka kulitna hideung padahal Ki Umar bodas aya hideung di Ki Umar teh ya ngan kulantaran disangka aya jadi hijab tah gitu. Itu gampang urang lamun hate hayang tong kahalangan tajalli ka Allah, lamun hate hayang ulah mahjub kari tong nekadkeun wujud ka makhluk asa gitu. Nu aya tekadkeun aya, nu eueuh tekadkeun Allah wujud tekadkeun wujud, makhluk eueuh tekadkeun eueuh. Ya mah makhluk Allah nu aya teu kapanggih. Nepi ka bingung rek nangkat wujud, ari makhluk nu eueuh kapanggih, maka makhluk aya Allah eueuh jadina. Ngan ari ceuk ajengan aya rek nyebut eueuh teu wani ka Allah. Pas ditanya kumaha Allah mah abstrak. Eueuh tapi aya aja. Abstrak betul. Malah skedar. Ya mau perlu dicatat juga nih. Bisi kacing ciri teh kudu. Ieu teh katipu ku maisan kosong disebutna. Hijab di Allah lain perkara anu wujud antara nu kahalangan jeung nu dihalangan. Sabab Allah mustahil bareng wujud jeung nu sejen. Sabab Allah mustahil bareng wujud jeung nu manana naon sih? Salian dat Allah moal aya nu ngabogaan sifat tak kitu. Manya nu eueuh jadi hijab. Oh pikir gua. Tapi mana hijab di Allah teh kumaha maksudna? Perkara anu ditekadkeun wujud ku hatena jalma anu mahjub. Hijab teh padahal teu wujud ngan ditekadkeun perkara nu ditekadkeun wujud ku hate anu mahjub tegasna surah aqwan. Nu jadi hahalang hate teh suruh akwan gambar muning. Lamun hate inget kana muning, dina hate aya gambar muning. Lamun urang ningali mobil na saca urang sok aya gambar mobil. Ningali entog aya gambar entog. Ningali ucing aya gambar ucing. Tadina hate ge kitu. Inget ka sawah, napal gambar sawah. Inget kana muning, aya gambar muning. Dina hate. Lil Allah nu kahalangan hate nu kahalangan ku surah aqwan mah surah aqwan hina Allah mulia menya anu hina ngahalangan nu mulia. Sok aya jalma kacing cirihi poho ngahormat jenderal sabab aya kopral. Sok teu inget kana duit 2 miliar balas aya duit 100.000. Mun areke kulantaran buka duit 2 miliar nu 100.000 poho. Sampai tadi anggap penting gitu 200.000. Cok telah aku urang. Mikir anu normal aya mah heula. Anu teu normal mah mikirna anu dipimpin ku hawana eta mah teu normal. Nah anu jadi hijabna teh surah aqwan sanes. Da surah aqwan mah teu wujud. Manya teu wujud jadi hijab. Naon cing? Waham menahate terhadap makhluk sehingga nimbulkeun surah aqwan. Tah gitu. Makhluk ditekadkeun wujud. Jadi surah aqwan aya dina hate. Nekadkeun wujud muning, gambar muning na hate. Nekadkeun wujudna pamajikan, gambar pamajikan dina hate. Budak 5 asup gamarna kana hate. Pamajikan, muning, mobil, imah,
sawah, wah rasul. Jadi pas sedek surah panah teh dia. Mentak surem rek ningali ka Allah teh. Kawas kaca teh ari hate kaca bahasana aya kaca hate. Mir'atul qalbi. Kaca hate teh dibatin kaca. Ningali paningalina teh. Lamun hek teh nu ngahalangan cekas ningali urang keluar pan. Oh, ketingali anu luaran kaca teh. Siapa kaca nagamaran? Gambar muning. Buki suram keluar. Datang deui gambar sawah. Suram deui. Poek tentuana mah. Loba teh gambar makhluk dina teh poek. Ari poek teu ningali ka Allah, teu ningali ka Allah teh mahjub disebutna. Hate kalangan ku surah Aqwan nalika ningali ka Allah hate teh. Jadi mahjub teu bisa tajalli ka Allah. Padahal lain surah Aqwan naonana cing nekadkeun ayana makhluk waham disebutna. Sangka salah nyangka wujud kana teu wujud. Sangkana jadi hijab lain surah Aqwan. Nu jadi hijab lain datiah makhluk, lain datiah surah Aqwan, tapi waham nu aya dina hate. Tinggal datang ayeuna pertanyaan. Kunaon make dina hate aya surah aya waham? Tah eta. Gua ngajawabna cing. Sabab hatena teu makrifat ka Allah. Pan ari kercan nyaho masuk biasa aya waham pan. Masuk. Bapak uing teh jangkung badag. Kulitna bodas. Pokona mah dedeg pangadegna disebutan. Parang can nyaho pan nya. Aya lang pikiran urang teh jiga kieu. Atawa ngadegeun tos di Mekah. Uing naik ka Jabal Nur. Itu ka Jabal Rahmat anu deukeut Arafah teh ya. Jelas suku Rasulullah. Naik uing teh di tengah-tengah uing teh hayang minum. Eta urang nu ngadegeun mikir. Jabal Rahmat teh pas Gunung Galunggung gitu. Lang mikir can apa? Pas ka ditu, ya iya Jabal Rahmat teh. Aya anu waham tadi teh ya. Tah ya leungit. Geuning ieu Jabal Rahmat teh euy. Disangka kuas Gunung Purut teh ku aing teu. Beda lain teu kitu geuningan. Jabal Rahmat. Ari tina beja mah pan babasaan unggul. Ari geus pernah ningali mah tah ya. Tah. Urang oge aya waham ka makhluk teh sabab teh nyaho ka Allah. Lamun nyaho Allah nu wujud nangan nyalira, Allah ngungkul salian Allah teh boga wujud. Cik kira-kira rek negatkeun wujud ka makhluk mah. Matak ayana waham dina hate karena hate teu makrifat ka Allah. Lamun aya ulah aya waham dina hate kudu makrifat. Matak anu tajalli teh nu makrifat ka Allah. Nu anu hate pinu ku waham mah moal tajalli ka Allah lebih ka mananya. Waham we unggul jeung khoyali nu matak nuturkeun waham jeung hoy. Anu lalieur teh sirahna sok dirempal teh eta teh nu nuturkeun waham jeung hoy. Waham sangka salah. Aing mun jadi Bandar Kalapa malah menyatu beunghar 2 tahun. Ceuk sangkaanana. Batur boga tangkal kalapa 10.000 di ala teh. Kalah ka can beak geus asak deui tukangeun. Kabita we urang aing hayang boga duit ladang kalapa. Ngan ari melakeula 7 tahun. Aing hayang menang duit ladang kalapa lain melak kalapa. Arek jadi Banar Kalapa aing. Ngan duitna keur modal teu boga ngajual warisan. Oh. Sabab kalapa 2.000 di dieu mun dijual di Jakarta 5.000. Sabaraha batina? 2.000. Sapoe mawa satoronton 10.000. 10.000 kali 2.000 sabaraha? Ayo nyara kalkulator. Sok itu. Reo ingeun. 2.000 kali 10.000 sabaraha? 20 juta. 20 juta sekali ini. 2 juta tuh nah. 20 juta sekali ini. Mun sabulan 5 kali ini sabaraha?
gede aing beunghar. Waham eta teh can bukti Bang. Sangka salah. Ngajual sawah warisan. Jadi we bener kalapa. Ari meulina teu make ilmu. Batur mah 5.000 soter di Jakarta segede sira. Ari ieu nu gede nu leutik 3.000 dibeli ti dia. Datang ka ditu 3 di jeung hiji. Untung rugi hiji sok. Bunghar aing boro-boro waliki kalah karugi. Aya untung anu tadi aing bekal beunghar 2 tahun. Oh, waham disebutna teh ka. Ribu jangan tuntun waham. Beunghar teh boro-boro ke sawah geus dijual warisan beunghar teu. Bari jeung mikirna nepi. Geus pasti kitu mun sataronton nepi ka Jakarta, panayan nyungsur ke Cipularang batur ge. Teu mikir mun ku Allah ditepikeun nepi so teh. Ini ke Jakarta dan gak mawa kalapa mun aya nu meuli nah ku Allah dikersakeun anu meuli. Ari hate urang Jakarta ku Allah nu dihayangkeun meuli, cadu malah nu meuli. Dibawa deui balik ka dia untung rugi kira-kira. Daharan kalapa kisorangan 10.000. Ribu aing ge boro-boro untung. Disangka rek beunghar, tah eta waham. Jadi jamal lieur di dunia tak nuturkeun waham. Jadi manusia teh di dunia teh kabagi dua. Aya nu hirupna nuturkeun hate nu makrifat, aya nu hirupna nuturkeun hate nu pinuh ku waham jeung hoyali. Tah anu calon sangsara. Anu nuturkeun hatena pinuh ku waham jeung hoy. Boro-boro pakir beunghar ge sangsara nuturkeun waham jeung hoyali. Boro-boro bodoh sing pinter oge nuturkeun waham jeung hoyali mah sangsara kitu. Ari waham mah sangka salah tuh. Nu dianggap wujud teu wujud dari sangka salah. Ki Umar bodas kulitna nyatana hideung aya bodas mah. Heueuh saolah-olah aya. Karena orang hidup dipimpin ku syahwat nafsu, pinuh waham ku waham jeung hoyali, maka loba nu diangan-angan diudag teu ka tepi sabab sangkana salah. Beunghar aing ngajual warisan beunghar teh ribu dita soga nuturkeun waham teh sangka salah ku hate dianggap wujud tulus diudag nyatana eueuh tah waham ngaranna ge ari makrifat mah nyaho tah eta mah nuturkeun anu pasti makrifat mah. Nu dijieun ku Allah aya ditekankeun kumanehna nu teu dijieun ku Allah aya moal aya tawing dagang hayang beunghar Allah teh ting nyieun beunghar ting teu keur kuring matak niatan Gusti abdi niatan ibadah ku kasab beunghar jeung teu beunghar mah kumaha Gusti we da abdi teu terang mun beunghar abdi rek syukur mun abdi rugi dina dagang rek sabar sakitu. Segala penting nepi ka aing tina beunghar jadi waliullah, tina pakir jadi pakir jadi waliullah, teu loba hartana di Allah teu cukup nu aya. Jalma beunghar waliullah, jalma nu marifat beunghar, hitung-hitung mah duit cair. Rezekina lupa. Marifat ka Allah beunghar, hitung-hitung duit cair, rek pake sok. Dasar wa bukil mah kitu, nu teu boga. Teu fakir. Tapi marifat ka Allah taala seperti boga ATM. Kartegeun ku hate terjol data. Asal hate ngartegeun terjol data. Itu ngeunah mana cing kira-kira? Ngeunah nu boga ATM Kang ari nafsu masuk hayang boga ayeuna. 20 tahun deui dipake hayang geus dipesakan ti ayeuna ripuh urusna padahal. Makena tahun hareup ti ayeuna geus dibawa ku. Mending ari butuh torojol eta. Butuh torojol mata khairu mayakfi ta eta. Allah moal ngahayangkeun ka hatena jalma nu makrifat kana perkara anu teu dijieun ku Allah, diraksa ku Allah kata si Allah. Kas nu pinter jeung nu bodoh. Pinter jadi murid sodi, jadi guru mursyid, bodoh jadi murid sodi. Nu pinter boga uang tunai, nu bodoh boga ATM.
Da ilmuna mah di kiai pan kan kula terdeget jeung kiai teu nyaho nanyakeun bijil ilmuna. Teu nyaho nanyakeun bijil ilmuna tah gitu. Sarwali nu boga ATM jeung nuduh. Malah mah geuna kene nu bodoh ai. Cicing teu mikir. Teu nyaho nanyakeun ka ajengan. Mata lu bodoh kade nyen laku teh ulah ngariripu ajengan. Ngeunah we kira-kira ngeunah aya saluturkeun ajengan. Hilit ke Mekah batur tahlul digunting yang ento teu tatanya. Orang teh geus ka dieu mun haji geus 2 tahun bebeja ka ajengan abdi mah teu kungsi gunting buuk gitu. Aduh ceuk ajengan ari sia ngariweukeun aing. Aing kudu neangan kitab ieu teh kumaha. Keterangan ieu teh. Termasuk rukun atuh wah sia kudu balik deui da beak duitna teu buka. Ngalilieur ajengan. Nu bodoh ngalilieur ajengan. Ripu ari geus jadi masalah mah jangan kudu ngajawaban. Ari nat otakna can aya kotor mukaan kitab. Ripu aja. Cacing nurut kan itu tempokeun. Cik kamari teh keur ngaji teh tempo ajengan ngagunting milu ngagunting itu. Jalma bodoh milu ari lumaku kayang serangan ngari ripuh nyaho. Ieu masalah dimasalahkeun bab hijab ge ku Ibnu Athaillah di dieu supaya ulah keder urang hirup. Hirup jalma sangsara dina kaayaan fakir lain pedah fakir. Pedah waktu fakir nuturkeun waham jeung hoy. Mun nuturkeun makrifat mamal sangsara nu fakir. Hirup bodoh. Sangsara sabab bodoh. Sebenarnya mah lain pedah bodoh sangsara teh. Pedah nuturkeun waham jeung hoy. Tah eta. Boro-boro nu bodoh nu pinter nuturkeun waham jeung hoyali sangsara hirupna ngudag-ngudag anu teu bukti. Aing geus luhur jadi sakwa ayeuna geus ayeuna boga gelar profesor doktor. Ka aing geus jadi presiden meunah jieuna hirup. Padahal dia adot Allah awas eta catatan jadi presiden. Unggal calon eleh we unggul. Tungtuan ulang ling-ling bantu. Sangsara teh sangsara para pinter. Sabab pinterna nuturkeun waham jeung hoy. Beda jeung jalma nu makrifat, boga kapinteran jalma nu makrifat jadi guru mursyid. Boro-boro dirina batur ge jadi bener ku ilmu manehna, ari mursyid mah kapinteranan, ari manfaat mah ilmuna. Menuturkeun waham jeung mayali aing pinter, geus aya catatan ti Allah, nah jadi camat, jadi gubernur, nya jadi naon geus bising teh jadi naon ge nu penting mah bagja. Mending mana jadi RT bagja jadi camat sangsara mending. Pikirkeun kurang. Jadi jalma beunghar sangsara, jadi jalma fakir bagja mending mana sih? Mun aing teh nempoceun jalma fakir bagja aya padahal teu apal we urang. Geuning cenah fakir teh sangsara wae rata-rata nu teu boga duit 5.000. Rata-rata teu marifat ka Allah nu teu boga duit teh. Lu beunghar ge teu marifat mah sangsara hirupna jeung lain pada fakir lain. Tinggali nu beunghar aya nu sangsara. Oh, nu sangsara. Nu pangbeungarna di Amerika sadunya mau bunuh diri mun teu sangsara mah kan. Imam geus diputar-putar. Bulan ieu nya hareup ngaler, ke bulan kidul, kaweta. Ulang terang teu puas wae, jadi urusan dunia jadi kapuasan karena hatena bunuh diri aja. Ari urang boga imah 10 kali 10 nepi ka maut can pernah ngegilir. Kodinya kenetan. Tapi teh sangsara bunuh diri teh. Jadi sangsara kene itu nu bunuh diri. Jadi hirup sangsara lain pedah fakir, lain pedah bodoh, pedah teu mengenal Allah dina fakir jeung da anu beunghar jeung anu pinter ge teu mengenal Allah mah sangsara anger. Ngahayalna anu pinter mah lain leutik-leutik. Akhirna nu bodoh terus ngahayal waham. Paling ge meuli sepeda nu teu.
Moal mikiran kapal nu urang mah. Urang masuk kepikiran bingung dengan duit keur meuli kapal so. Udah terumah tak mampu. Teletik bodoh aing mah sepeda geus alus. Tapi profesor, doktor anu ulina ge jeung si bus. Balad-balad ulina jauh makaraya unggul mikirna meuli kapal lain meuli motor. Ari meuli kapal suara 20 miliar, ari meuli motor 20 juta. Cik jauh mana kana 20 miliar jeung kana 20 juta. Jadi sangsara kene itu sebenarnya mah rek budak anu leuwih jauh teh ya. Jadi kepinteran lamun Allah Ta'ala teu maparin makrifat ka Allah eta kapinteran jadi panyiksa keur manehna. Urang mah nyahona ge di kampung aing mah apalagi mobil kieu teh pang alusna geus sama eta mikir. Ulina jauh. Naon aing beli mobil 500 juta. Batur mah 2 miliar. Leutik aing teh mobil. Orang ulin jeung nu gede di kaboga ribu. Ribu kan ari pikiranna geus nyaho kan gede. Ari kaayaan ribu. Otak-otak profesor ari kaayaan. Sangsara kan jadi profesor. Jadi hirup jalma sangsara lain peda pakir lain peda bodoh. Peda teu makrifat waktu pakir jeung bodoh. Sanajan pinter jeung beungharge lamun teu makrifat pa dituntun ku waham jeung hoyali. Alah budak-budak nu teu dijieun ku Allah mah ripu unggal mudak diudak eueuh. Rek nya butuh duit dengan rezeki kaleyang ka kale rezekina di kidul papaling bangkan. Mila ka pangidagang 3 tahun di kaler teurekeun mangi. Ini ke ka kidul. Menang we, mun aing ti baheula cenah ka dieu. Meureun tanyakeun heula ka Allah. Gusti di mana rezeki abdi? Atau teu dijieun keur abdi ieu teh ukur butuh unggul. Tah, tanyakeun heula. Ari nu marifat maka Allah nanyakeun. Teu tidak terus dijaga-jaga. Tara hayang kana perkara nu teu diirodahkeun ku Allah. Naon sababna? Lamun hayang kana teu dijieun bakal nyeri hatena. Cek Allah abdi aing mah ulah nyeri ku urusan dunia. Tak langsung Imam Abdullah bin Hijazi masa saura paman istanaro qalbuhu torfata binuril ma'rifati layakunun indahu gommun abadan. Sajalman hatena caang ku ma'rifat ka Allah eta hate moal pangih jeung kabingung ku urusan dunia saumur hirup. Oh, nampi ka akhirat mah pernah bingung ku urusan dunia. Orang di barjah aing di dunia gitu jadi bingung. Mata Siti Robiah Adawiyah. Man rabbuka? Kalau Malik nanya ke malaikat. Bener malaikat kita nanya gitu kawin ku Allah. Menya Allah teh nyahoeun kana hati aing. Di dunia ge aing eueuh duit. Allah wungkul aing geus di barjah komo teu butuh duit, aing geus inget ka mana-mana. Allah wungkulna hate. Mata tulus. Balik ke Allah. Ulah tadi ditanya, ngalawan Gusti ka abdi cenah. Artina leuwih makrifat daripada nu nanya. Ari urang keluar SMA ditanya ku keluaran PAUD. Reuas mah. Lah paling nanya ge 3 jeung 3 ka aing. Kiai jumur ditanya ku nu leutik mah geus ka geus apal, paling nanyakeun ge naon. Profesor ditanya nu keluaran SMP sieun teu? Ya mau wis muqarrabin, wis tingkat muqarrabin lagi. Wah, jadi kutub robani. Malaikat datang, man robuka. Tatanya teuing sia teh ka aing. Nyaho mana sia jeung aing. Oh, ngelawan kitu jang betul. Balas marifat ka asup kabar jasieun ditanya ku malaikat teh sieun. Pengen nanya Allah aing nya di dunia mula ge Allah, lempang aing digerakkeun ku Allah. Taruh nekat gara aing kusorangan bisa. Rezeki ti Allah. Ya Allah, uwing teu bukan naon, kabeh nu Allah. Waktu bisa teu bisa nu Allah bisana. Pan geus hafal di dunia ditanya, sanu bisa man robuka teh artina. Mane bisa, sanu bisa kan berarti Allah. Mane hirup, sanu hirupkeun Allah. Man robuka teh artina gitu. Rabbun teh nu nyiptakeun, anu nguasai, anu ngatur. Itu mana Rabbun teh, Pak?
Lain ukur pangeran unggul teh. Man rabbuka aing nyaho pangeran Allah. Ari barata di dunia leumpang sok ngaku aing nu bisa leumpang. Tah eta isukan mau bisa ngajawab Allahu Rabbi. Di dunia geus apal sakala kabehna ge lain nu uing nu Allah. Uing mah tempat dohir afal Allah, tempat dohir sifat Allah. Oh nu uing gawe kitu. Matak micing pinter teu takabur ku pinter. Ibadah getol teu takabur ku ibadah getol. Sabnyaksi kana jamal Allah. Di mana jamal Allah didohirkan di diri kuring, maka di diri kuring pagawean nu aralu sungkul. Lain kuring nu hebat teh. Pan ari nu teh nyawan Allah mah, pelah getol salat, aing hebat sia eta mah tahajud, aing tahajud deuleu tah. Eta ngaku hebat dirina teu tajalli kana jamal Allah. Maka ditanya datang ke kubur, man rabbuka, rewas teh? Marewas teh. Teu nyawan Allah ka deg-deg ditanya ku malaikat. Man rabbuka kalau terda di dunia na aing bisa aing hirup nu aing kabeh eta mah bisa ngajawab. Jeung ari barjah teh deukeut. Ari barjah teh sajajar jeung alam misal. Alam makhluk teh dibagi dua, alamul alawiyah, alamus safaliyah nu tadi Pak. Oh. Aya alamul alawiyah malakut, alamus safaliyah mulki. Eta makhluk Allah teh. Aya ditanya, man rabbuka? Kabeh ge kumanehna geus ditekadkeun, yen ieu makhluk teh diciptakeun ku Allah, diurus ku Allah, diatur ku Allah, dikuasai ku Allah. Ditanya man rabbuka, nya teu bisa ngajawab. Allah nu ngurus sakabeh makhluk, lain diri wing hungkul. Man rabbuka. Sa eta. Beh mana cenah aya na barjah teh? Sabe ditueun alam jin. Alam dunia tadi dibagi dua, alam dunia hiji dohir manusia, alam dunia hiji batin, alam jin. Sabedun alam jin sampai jeroeunana. Ningali mah ke jeroeunana. Alam barzah, alam misal, alam duriyah, alam maba, alam syuro. Dirinya keneh. Jadi pertama alam malakut nu deukeut ka alam mulki. Lus teh ka alam mulki, ka alam barzah kadinya reuas teu? Terus teu asing ka alam barzah. Naon sababna? Boro-boro kabarjah batur mah jabarut rob-rob mustawan ge geus nepi ka dieu. Barjah mah be dieu tuh. Mun ka Bandung mah digentong keneh. Mun geus ngadeg-deg ditong ka gentong ayo apal Malangbong aing can pi ka Bandung. Biasa ulin ke Jakarta reuas mah mun ka Malangbong. Moal ka. Biasa di Mustawan, di Kubakaosen, di Jabarut, rohanina ge. Di hadrat Allah wukufna ge. Ditanya, ayeuna urang ngasup ka barjah reuas mah. Ngalamun anu tara ulin cicing ditanya ke langsing. Pas ka Malangbong ke disaka Bandung. Reuas. Ka mana-mana malaikat mulhim mere ilmu jeung malaikat geus biasa teu reuas. Itu. Naon aing mah ku Allah ge ditanya, lain malaikat nu nanya teh. Ari anu ngalempangkeun suku maneh sa Gusti. Pan ditanya urang. Mun ceuk bahasa apa mah summum bukmun umyum fahum la. Dina rohani teh penyakit torek. Ditanya teh malan. Sa anu ngalengkeun suku anu ngalempangkeun suku maneh? Aing. Teu ngadenge pananya Allah. Ditanya ku malaikat terus ku Allah ge biasa ditanya. Darohanina geus nepi ka hadrat Allah batur mah, geus nepi ka makom muhadasa, makom mukalama batur mah. Ieu mah kagara ditanya malaikat nya letar. Nah nyari tuman ulin jeung hansip mah ditanya kopral ge ngadeg-deg. Ari tuman ulin jeung jenderal mah ditanya kopral mau amar luas. Komo ku hansip mah. Ayeuna mah logikana kitu, mata kurang teh rohani kudu pinter, lembang ka hadrat Allah ka ditu. Geus nepi ka hadrat Allah ka ditu, makhluk kabeh anu gede kabeh ge eueuh. Malaikat pinter ku Allah dibisakeunana, dipinterkeunana. Malaikat gagah ku Allah digagahkeunana. Kuat tawaf 14.000 tahun tawaf di aras, lain di Baitullah. Bisa kuat gitu ibadah Allah nu nguatkeunana teh. Mesti kudu kedah. Lamun hatena eueuh ka Allahan di dunyana, isukan man rabbuka teh ngebetem teu bisa jawab.
tak eta genireun malaikat mana. Aduh teu nyaho Allah. Ieu masalah hijab. Sok make bahasa muslim, saliwat di dieu. Kaifa yahtajibul haqu bisyai'in. Kumaha kahalanganna Allah ku perkara minal maujudatil alawiyah awas safaliyah. Tina makhluk anu urang mulki jeung urang malakut. Eta alawiyah urang malakut, safaliyah urang mulki. Makhluk nu dijieun tina jirim jeung jisim safaliyah. Lamun naik alawiyah mana? Malaikat, kolam, rohani urang, lohil mahfud, pokona makhluk nu aya di lauh mahfud mah eta mah makhluk alawiyah disebutna bangsa luhur. Waladi sedangkan ari perkara ay walhalu tegasna ari kalakuan sareng tingkah tuh gitu. Analadi sana perkara yahtajibullahu bihi huwa fihi dhahirun. Sedangkan ari perkara cenah anu ngahalangan tadi teh justru Allah dohir di jeroeun eta perkara. Fihi teh di jero. Kumaha ka jerona? Ari fihi asar amal, jerona afal, jerona sifat, jerona dat Allah eta fihi. Lamun anu jadi hijabna ieu makhluk anu bangsa jirim jisim, tingali jirim jisim jeroanana mana? Misal jeroanana nafsul kuliah, jeroanana apal asma sifat, jeroanana dat Allah, maka fihi bahasana. Lain jeroan muning dan beteng muning lain. Muning jirim jeroanana naon? Johar firid. Sabab jirim disusun tina johar firid. Johar firid disusun tina johar hayuli. Johar hayuli tina lauhun nafsil juz'iyah. Lauhun nafsil juz'iyah timbulna ti mana? Ti lohil mahfud. Lohil mahfud ti mana timbulna? Ti qadam mubrom. Qadam mubrom teh hukuman Allah ka sakabeh makhlukna nu aya di tanjih qadim di hadrat Allah taala. Jadi ti Allah tadi itu mata jeroeun makhluk. Nah gitu. Cenah mah Allah rek ningali Allah kahalangan ku makhluk. Justru Allah indiroj di sakabeh makhluk menjadi halang. Indiroj kumaha? Afalna sifatna makhluk wujud diwujudkeun ku Allah, kuat dikuatkeun ku Allah, hirup dihirupkeun ku Allah. Nempo hirup makhluk menjadi poho ka Allah. Justru keur poho ka Allah makhluk hirup, nyaho hirup teh bukan hirup berarti Allah nu ngahirupkeun. Nempo tapak gawe kudu ingat kalau boga gawe sabenerna mah nu bener mah. Yang lain nempo tapak gawe jadi poho kan boga gawe. Urang boga dulur di Jakarta, balik ka dia tukang bas pangieunkeun kursi. Aing ari keur ingat ka dulur pas nempo kursi meunang nyieun manehna sok poho ka dulur. Ingat. Lu tahu bener malin kitu, keur poho nempo kursi jadi ingat. Tuh banyak. Keur poho ka Allah ningali makhluk ulah kala jadi hijab kudu jadi tajalli ka Allah. Eta nu bener mah. Kunaon jadi hijab? Waham tadi. Hirup ditekadkeun makhluk nu boga hirup, bisa ditekadkeun makhluk nu boga bisa. Teu ingat hatena ka Allah jeung terdekatkeun hatena yen eta nu aya di makhluk nu Allah. Maka jadi hijab. Jatuh jadi hijab teh naon? Waham, sangka salah, tekad salah teh. Oh, tingali. Ayat zahirun fihi tusahidu arbabul basairi. Nyaksi jalma anu bareuntak panempo hatena mah. Kana yen ka mana? Nyaksi ka Allah di jeroan makhluk. Ari makhluk timbulna ti mana? Tina afal. Mun eueuh apal Allah makhluk aya moal. Moal. Sabab lamun eueuh apal Allah makhlukna aya berarti lain Allah nu nyieun. Kabeh makhluk lahir tina afal al. Asar afal teh timbul tina afal. Ari afal teh muncul tina sifat ngancik dina dat. Tah gitu. Maka sajeroan makhluk dat Allah tah gitu. Fihi eta dorob madrub teh kitu dibahasakeun ku ahli hakikat. Makhluk dorob Allah madrub. Ngan kade bisi kuas alma upil puji. Ngartikeunana kudu ditakwil sababna bahasa jero di dieu teh. Da ka Allah mah eueuh bahasa jero jeung luar teh sebenarnya.
Wa maujudun hadirun aya hadir. Ari hadir teh katingali deket bahasa sederhana mah gitu. Naon tajalli waktu panon ningali makhluk sir tajalli kana afal Allah, kana sifat Allah, kana dat. Kamana wae kemampuanana, kana apa, kana afal, kana sifat, kana dat, kana dat. Aya nu bisa kana dat, aya nu bisa kana sifat, aya nu kurungan sakadar kana afal. Nu teu kana afal ukur nekatkeun yen ieu teh padamelan tapak damel Allah. Eta disebutkeun iman mahjubin. Teu tajalli kana afal tapi nekatkeun ieu teh tapak damel Allah. Ngayakinkeun ngabenerkeun makrifat jeung tauhid tapi dina makom mahjub. Eta disebutkeun makom iman tadi. Ngabenerkeun can ngancan bisa dauqiyah. Can tajalli, can jadi waliullah lebih kadinya. Ari jadi waliullah mah kudu geus tajalli, ari geus tajalli mah atuh ari afal Allah di mana? Di zat Allah. Ari sifat Allah di mana? Di zat Allah. Jadi ari mimiti tajalli afal dirinya disebutkeun durrun qola. Salat lain 1000 rakaat, 2 rakaat ge inten eta mah. Leutik-leutik ge inten. Salat 1000 rakaat ngan mahjub eta mah batu kali itu gede ge tepati sabaraha hartina. Nah gitu. Ari inten mah mahal. Ari inten. Jadi harga urang teh jadi mahal geus aya tajalli mah bener. Harga manusia amalna, ilmuna jeung sapuratina tergantung harga naonana hatena tajalli atau mahjub kalau. Ieu mah nu salat teh golongan inten. Ieu mah nu salat teh golongan parehapa. Nu salat teh beda-beda. Gitu. Nu parehapa mana? Nu mahjub ka Allah Taala. Loba-loba ge tong ka ato. Sing 2 ton ge parehapa mah aya biasa di jigi mah. Batur mah inten berlian lain pare, inten ieu mah leutik oge. Harga manusia teh aya nu mahal, aya nu murah. Hirup murah, hirup anu mahjub. Hirup nu mahal, hirup anu tajalli ka Allah. Mantak segala barokahna ge kumaha naon? Kumaha teh? Sagede kumaha berkah ilmuna eta jalma, sagede kumaha berkah amalna, saukuran tajallina hatena ka Allah. Tok batur ngobrol terpanjang-panjang teuy. Sauti ngan eta nu make pakaianana pakaian durun bola. Eta ilmu teh sabaraha ngan make pakaian inten berlian. Matak jadi dangdanan leutik oge. Menang inten segede inung leungeun ge jadi dangdanan. Dangdanan imah bisa. Namun batu kali sagede sirah ge can buku jadi dangdanan. Banyak. Jadi dangdanan kan mana ilmu teh anu ilmuna bijil tina inten mah aya dangdanan. Ngaji kaya jalma, wah ini pinter jalma kun katalar, tapi karena dosa rampus kene wae teh. Eta kurang berkah ilmu teh sebenarnya. Ya mengaji kan ukur pira ge ngaji jurunya maca Fatihah tapi nepi ka mung doraka itu. Salat jadi hayang ayeuna mah, doraka jadi embung. Tah eta kaberkahanana ilmu mah. Lain dina ngaguludug loba tatalaranna lain. Ali-ali dohir mah ningali kana tatalaranna mah. Tak kaya ilmu anu cang orang bongkang, gede jugur leutik harti. Ari duit mah teu kapesakan ngan 100 perakan. Tepati rea nilainya. Ieu mah ipis teu katingali. ATM 2 miliar dosina teu kecil. Yang teu keciri jangan teh ibadahna salat 2 rakaat ini ka imana cilukul tafakur hungkul. Tafakur lagi. Lebih daripada 70 tahun salat jalma anu mahjub. Duduk di masjid 70 tahun sak jam waliullah mah tafakur. Leuwih gede kene itu ganjaranna. Kalau di dunia mau arus aing jeung si eta. Naon sabana pada salat sunat loba urang. Teu nyaho salat sunat cangkurang bongkang gitu. Ilmu loba ngagulug jiga nu barokahna benar. Buktina teu jadi dangdanan.
Eta ka. Maujudun hadirun. Aya hadir. Mudrakun lahum. Dipanggikeun Allah teh kusa ku sirna arbabul basair. Waliullah. Mata krek kumaha makhluk jadi hahalang hate anjeun ka Allah ceuk arifin. Sedangkan Allah muhitun bijamiil makhluk. Kabeh makhluk dijieun ku Allah, kabeh makhluk diciptakeun ku Allah, diurus ku Allah. Maka kudu poho ka Allah tina sabab ningali makhluk. Kaedar Pak. Pakai payakunu ma huwa dhahirun fihi ijaban lahu. Rek kumaha perkara anu dhahir dina eta perkara, Allah dhahir na eta perkara kumaha jadi hijabna. Sehingga Allah kudu didalilan ku eta perkara. Nu pikat teu katingali ka Allah sabab ningali dhahirnya tadi balas nempo kursi menang adik urang keur inget ka adik ge jadi poho. Sedeng kitu teu kaarti. Mutak kalakuan mahjubin mah teu kalartieun ku arifin kaifa yahtajibu kaifa yahtajib. Jadi sok surah hiji kaifa tati dituna. Kaifa yahtajibu aya salapan hartina kalakuan arifin mah kabeh teu kaartieun, kalakuan mahjubin mah teu kaartieun ku arifin kabeh. Ari angkat teh salapan deui pangluhurna. Ari 10 balik deui kana hiji jeung salapan kaifa yahtajibu artina kalakuan mahjubin teu kaharti ku arifin kabeh. Allah didalilan ku makhluk. Ari makhluk eueuh ari Allah wujud menyanu eueuh ngadalan nu aya teu kaharti. Aya dalil leuwih lemah daripada madlul teu kaharti. Tarif ge takrib lamun leuwih samar daripada mu'arraf karu kasuk tarif naon sih ceu kalimat teh tarif mardud disebutna teu ditarima tarif lamun leuwih samar daripada mu'arraf. Tarif kudu anu nerangkeun tarif nu ngadohirkeun mu'arraf lain tarif nu leuwih samar daripada mu'arraf. Dalil leuwih jelas daripada madlul kulantaran ka madlul teu nepi maka dalil nu leuwih jelas. Kuduna mah makhluk didalian ku Allah. Allah wujud makhluk eueuh. Geuning sok aya makhluk, aya Allah eta dalilna. Ari Allah dalilna aya makhluk teu kaarti. Lamun makhluk eueuh engke dalil Allah sakunaon? Oh, cenanya. Mantap pas ditanya teh Allah teh aya dalil naon? Ayana sakabeh makhluk. Ayana jadi dalil. Kumaha lamun makhluk? Dalilna kunaon Allah? Makhluk didalian ku Allah. Ari Allah sok gawa tara. Makhluk sok gawa mah matak dalil leuwih kuat daripada madlul dohirna kuduna. Kakara bisa ngarti aya na madlul teh. Ulah keder. Geus lah. Kasimpulanna mah geus. Hirup sangsara pedah teu makrifat ka Allah. Lain pedah fakir, lain pedah bodoh. Teu marifat mah boro-boro fakir sing beungharge sangsara. Sabab hirupna dipingpin ku syahwatin kaboga manehna moal cukup dipake nyumpunan pikeun muaskeun nafsu manehna. Matak sangsara anger siksa kumaha. Ulah kieu jong, aing boga buis 300 lah tenang. Boro-boro tanyakeun ka Haji Engkut nu 4.500. Maya sarina ngarasa cukup teh beli duit 200 Haji Engkut diarah moal diarah kene so buktina mayar ongkos sok diarah mun begitu ka Jakarta betul kan yang duit sugar aing geus loba teu butuh sok kitu tara aing leuwih sangsara leuwih beunghar teh nah gitu lain peda bodoh peda teu makrifat ka Allah waktu bodoh. Coba bodoh marifat ka Allah jadi murid sodik senang. Hitung-hitung teu boga ilmu ngan ilmu bisa dicukupkeun ku Allah. Di guru mursidna adakeun we. Mun butuh nanyakeun amal. Ceuk abdi ge hitung-hitung boga ATM. Ari guru mursid hitung-hitung boga duit cair. Anu guru mursid mah rek make geus aya da sirahna, geus make geus aya. Ieu mah kudu minta heula, minta. Wah aya kiai jawab amal. Ceuk Allah teh ti aing eta teh. Mana ATM na ajengan eta rumah.
Eta bisa apa? Ari kartuna mana? Hate maneh maripat ka aing, kartuna cukup asal ngartegeun aing mere ge. Sebab euy nu ngaraksa jalma nu maripat ka Allah, nu makrifat ka Allah, nu ibadahna ka Allah, wukufna di hadrat Allah, dipilih ku Allah, nu pangalusna nu dibikeun ka manehna. Boro-boro nu alus cek jalma, nu goreng cek jalma ge meunang milih Allah, pangalusna pikeun manehna. Naon cenah nu goreng alus? Yo Kang nu matak bagja ge nu makrifat mah. Yo pikeun nu hatena makrifat ka Allah nikmat, beal baliat ge jadi nikmat. Ari nu teu makrifat nikmat ge jadi bali. Sok aya seuri pedah untung tara. Naon cenah hayang keneh nu loba. Dibere 100 juta hayang 200. Matak aya haji babaturan anu ngadongeng lah ajengan dunia mah sakedeung bungahna ge aing bere tua asa meureun cenah geunah mun boga asa bunga cenah boga duit 1 juta tuluy boga geus biasa mah 3 kali boga teu bunga cenah mun 100 juta aing bunga boga 100 juta geus biasa mah teu bunga terus cenah mun boga 1 miliar asa bunga pas boga bunga ari geus biasa mah teu bunga ari cenah bener sakedeung cenah euy nikmatna dunia mah bohong hungkul cepana tak mending ulah katipu ku dunia mah riweuh. Jadi engke hayang deui nikmatna teh lain masalah lowana padahal mah anyarna al jadid ladid walau kal hadid eta ngadahropor hayam ge di sataun mah asa fatal tapi ngadarangeun pakis geus sisa 2 minggu teu manggih mangeuna bener. Lain datian eta perkara Allah mere nikmat ka urang. Karena urang dijadikeun jalma nu segala loba ari hate dijadikeun jalma fakir. Sarua we jeung dahar teh dek seueuh ripuh bahar geus 2 boboko tapi beuteung teh dek seueuh. Dahar ge panyiksa ti Allah eta. Batur mah dahar 3 hua, 3 poe 3 peuting cukup jag-jag. Ari urang dahar jeung hayam jam 7 jam 8 geus nguruk deui betul. Mana keberkahan anak. Jadi kurang kehalusanana. Gitu. Geus kasimpulanana mah eta Kang geus ma'rifatullah. Jadi lamun hirup hayang bagja dunia akhirat, maka urang hirup kudu nuturkeun hate nu ma'rifat ka Allah. Sabab hate nu hatena ma'rifat ka Allah baliat ge jadi nikmat, nikmat jadi nikmat, baliat jadi nikmat. Ari nu teu makrifat boro-boro baliat nikmat ge teu jadi nikmat ge panyiksa. Oh, sakitu. Teu kaharti ngaji deui terus sikam ke kaharti ka dituna. Ari teu kaharti mah. Mata kalau urang narugi aya hate nyeri, mata putih ala kababul fahmi adalah fil man'i adalah man'u ainal itu. Itu cek Ibnu Athaillah. Lamun maneh dibuka paham ti Allah, ada dibuka paham ti Allah teh nu marifat. Dina rugi tapi aya paham ti Allah, moal nyeri rugi teh. Lamun dina rugi nyeri, eueuh paham ti Allah cenah. Kumaha pahamna cisok? Pahamna. Gamarkeun ku urang. Mun dina man'u, dagang rugi, man'u tah teu dibere untung ku Allah taala. Kumaha tah? Cisok pahamna. Pan aya nu teu dibikeun ku Allah anu alus saperti inung budak teu mikeun peso seukeut ka budak umur 2 tahun. Curi budakna gogoleran hayang peso teu dibikeun ku inungna. Cik teu dibikeun teh leuwih alus atau anak balas deleka ka anakna. Oh, kala aku datang teh salakina teung-teungeun boga inung teh nginjem piraga komolmen beugug salakina teh. Balas bodoh. Tapi lamun naik pinter mah nuhun nya teu dibikeun, doang ping-pingna tah mun dibikeun. Ngarti Bang? Ku Allah urang teu dibere anu maksud urang hayang menang 2 juta sapoe, hayang menang 10 juta sapoe ulah ceuk Allah. Nyaho aing kana hate maneh kiceupna ge beda jadi Firaun. Sia beungar jadi Firaun. Mending kene fakir deukeut ka aing ngaleungis we moal peuting Gusti. Budak abdi candahar di isu. Lekat teh hatena subhanallah ceuri muruluk cipanon. Tong sagala loba atuh. Asa teu butuh ka Allah kan nya. Subhanallah. Naon santo teu naon teu kurangna naon.
segala loba, pawajikan cager, duit loba, imah alus, mah wibawa gede rek naon. Asa teu butuh kalona. Tapi mah teh semplek, nincak semblah. Mentak aya nu leuwih alus ku Allah taala digitukeun, menang milih Allah pang alusna keur mah. Tah eta termasuk paham dina man'u. Matak man'u ainul dohirna man'u hakikatna itu. Ku ayana rugi dagang jadi leuwih deukeut hate ka Allah. Eta teh dohirna panyegah, hakikatna pamere, dunya dikurangan ngan hidayah jeung taufik ditambahan. Hakikat pibasaeunana ulah untung siapa dagang, cicing di lawang aing jeung Allah. Sarujeng kitu. Aing beunghar pan cicing di lawan aing mah kumaha aing katempo maneh butuh, aing mikeun ka maneh. Pan sok aya nya. Jalma anu teu boga naon tapi rezekina cukup aya. Aya. Wah aya nu sagala loba tapi rezekina heueuh. Dahar ulah ada penyakit gula. Padahar lagi entong ripu. Nu teu ngadahar mah eueuh leuheung meusan ripu teuing. Aya tong di dahar. Panyiksa eta mah. Ya. Duit loba tapi lu dipake sia awas bae. Dibunuh sia dipake kopta 2 miliar, mending teu boga. Duit pesakan 2 miliar dipake ulah so. Yang salah eta mah geus disiksa mah, dipilaraan mah. Gitu. Bawa ku maneh duit tapi ulah dipake sia. Beda jeung kieu, bawa ku maneh duit, sadaek maneh kope pake di mana butuh. Eta mah ngeuna atuh. Tah eta ka. Jadi dina aya man'u teh Allah ngadatangkeun paham. Maneh teh ku aing teu dicumponan ka butuh. Karana maneh supaya ngarasa leutik kenya iltija ka aing nyaluung. Ceurik nyuksruk ka hadrat Allah ka ditu. Tah eta maneh jadi kakasih aing ceuk Allah. Di mana geus jadi kakasih Allah mah pa hartina diraksa ku Allah, ditulungan ku Allah, dijamin ku Allah. Sing teu boga ge naleungeun moal kurang dahareunan. Sok aya jalma loba duit tapi lapar. Aya rek meuli eueuh beulieun. Aya nu kitu aya beulieun tong didahar ku manehna. Ari daek puyeng maneh ge sugeun eta. Eta panyiksa ti Allah nu kitu teh kan. Teu jadi kamaslahatan. Panyiksa ti Allah Taala. Jadi dina nalika marifat mah baliat jadi nikmat sabab menang pahmi anillah ti Allah dina man'u. Moal karasa jadi man'u. Rugi moal karasa rugina. Oh mau dibere untung. Untung rugi ge untung. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina kabeh nu iman mah eueuh nu rugi. Untung rugi ge untung. Untung datang alus liwat untung ti Allah. Rugi datang alus liwat rugi. Cek Allah aing mah nu alus nu goreng alus unggul datang ka abdi aing mah cek Allah. Lain dia mah nu alus goreng komo nu goreng. Rugi awal kehancuran. Untung modal pikeun rusak ripuh. Tah bisi modal rek cilaka mana ieu sing loba. Ari modal cilaka mending loba mending saeutik. Modal ke cilaka mah Kang mending saeutik. Motor butut beberak-bekan tapi modal pikeun tikus ru. Beureun dongklak tuur mah. Beda jeung motor 500 cc ya mah digas tarik wah balik ngaran bencar sirah. Itu cilaka teu make modal ge ripuh. Komo tah modalna keur cilaka sia. Tah harta nu loba, tah jabatan anu loba keur nyangsara anak pamajikan maneh. Keur nyangsara diri maneh. Teu make modal ge ripuh. Komo make modal res Pak. Tah di dinya. Di mana jalma dibuka pahmi anillah rek dina untung dina rugi, untung rugi ge untung, nikmat baliat ge jadi ni matak eueuh sangsarana keur nu marifat maka Allah sabab ni baliat jadi ni tah eta baliat jadi nikmat ceuk basa Abah mah teangan ilmu bisa seuri ke rugi lain suri seuri lain gitu maksud bisa rugi teu seuri teu nyeri teu nalangsa pedaru teangan ilmu baliat sing jadi nikmat komo nikmat nu alus jadi nikmat nu goreng ge jadi mata didoakeun nya doa dina sabada tawaf Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wal akhirah
Eta dua sabada toa. Boro-boro nu alus Gusti dohirna, nu goreng ge dohirna, muga-muga keur abdi mah alus hakikatna. Nah, kitu. Untung rugi ge ieu mah. Untung rugi buntung. Cilaka eta mah. Eta sing emot eta. Al itu minal khalqi hirmanun wal man minallahi ihsanun. Ta eta pamerege ti makhluk mah jadi hahala. Tapi lamun ti Allah panyegah ge kaalusan. Jadi lamun ti Allah mah nu goreng ge alus, lamun ti makhluk nu alus ge kok. Hartina kumaha? Lain ulah nerima ti makhluk lain gitu. Ieu hate urang. Pas aya nu mere sing ingat ti ta eta jadi ihsan ka urangna. Walaupun manehna mere menang maling urang teh nyaho malingna, tapi ti Allah. Jadi alus ka urang. Moal matak aya akibat gorengna. Sabab misa antara wilayah urang jeung wilayah anu mere. Tapi lamun ti saya Kang, ti Mang Haji Umar, syukur atau ti Mang Haji Bakri, nuhun Kang, poho ka Allahna, teh taluk jeung itu. Itu menang maling goreng ka urang teh. Dipisahkan wilayah urang jeung wilayah itu, Pak. Ngan ulah nyaho pakai dalil kembali aing mati Allah sing menang maling ge arah we ari nyaho ieu malah mun teu nyaho dipisahkeun ku Allah taala ti makhluk mah pamere ge hahalang ti Allah mah paman oge kalus nu goreng ge alus ti Allah mah mata tegakeun ti Allah balukar gorengna menang maling moal nepi ka urang sabab beda wilayah antara nu mere jeung urang arti kitu tah. Iya tekan orang ti Allah ulah ti makhluk. Mere ti makhluk alus menang manehna, tapi kurang kana nekatkeun ti makhluk teu jadi berkah keur urangna. Sabab musyrik waktu narima rezekina. Di mana keur tingkah teh musyrik datang nu alus goreng komol goreng. Dina nalika hate makrifat ka Allah boro-boro anu alus nu goreng ge jadi tah kitu. Nu penting mah sing dawam dina eling jeung makrifat ka Allah mata keringkesna mah lamun hayang bagja hirup dunya akhirat ulah neangan dunya nu loba ulah neangan jabatan nu loba ulah neangan kapinteran anu hebat teangan makrifat ka Allah jadikeun imam kurang mun hirup nuturkeun makrifat ka Allah boro-boro beunghar pakir ge salamet dunya akhirat boro-boro pinter sanajan bodoh ge milu salamat jeung anu palinter sabab ditulungan ku Allah dibere pamimpin murid guru mursyid geus di mana dipimpin ku guru mursyid kabeh ge ngalut nepi ka hadrat Allah pang panurina ge jeung Rasul mah alhamdulillah balas bodoh jeung panglutikna nepi pang tungtungna ngalut jeung Rasul teh alhamdulillah jeung Abu Jahal mah pangarupna ge tong atoh sabab cilaka ka dituna ka geus terek mangga sok kumaha aya nu kabahas teh pasien kawitna teh terang etos atosna terang seperti sadayana dipegarakeun pada aya dume pabrik PCC. Oh gitu. Nya kawin mah terang eta teh atos arageun di pasihan. Aitos akhir-akhirna terang eta atos tina eta. Ari tos yakin mah aing teh mere duit teh ladang tina eta cegitu. Oh, ari ukur kieu mah Haji dibere ngan sok nyieun can pungguh tina eta kabeh rezekina. Asal menyebut anu dibikeun ka haji teh ladang obat eta tah bener kudu dibalikeun. Ari kitu mah nu sok nyieun obat mere ka urang da can pungguh ti dinya kabeh rezekina. Mata tegadkeun rezeki ti al misah wilayahna beda deui. Tah eta kudu make ilmu teh. Ulah cicing. Hah? Nah pasikeun deui ka itu nyata jadi sak seperti contoh. Sak. Berarti contohkeun ku pekerjaan jenazah. Ini pasang modal. Nya. Diajarkeun dengan akas ayeuna wih gede ka ayeuna ka dieu teh. Ari erek ihtiyat diwihkeun deui ari teu butuhna teu naon. Ngamun teh dibalikeun deui mikirna ulah goreng. Manya nyeun obat kabeh rezekina ladang tina obat. Ari tukang nulis sok tina nulis rezekina kabeh. Tekankeun ti Allah, teuing ti ladang sawahna nu dikeun kawing. Anu lain keur memeh nyeun, ari keur memeh nyeun obat ke beneran. Asup bukan rezeki bener to. Nu dibikeun ku eta mah kudu yakinkeun anu bikeun kawing ladang halus.
ladang pel eta dijieun bikin deui teh mah jeung sakit. Ari kitu mah nanyakeun era teu imkan nanyakeun rezeki ti Allah can puguh kabeh ti dinya. Sajalankeun ku urang wilayah urang ti Allah rezekina. Rek liwat nu goreng nu alus jadi alus ka urangna. Lamun teu make tauhid mah bisa ka dinya ceuk pikir mah pulangkeun kabeh. Pas nu tobat ceuk dina wilayah pikir nu tobat lamun takluk jeung jalma kudu menta dihampura. Jeung kudu diganti kan gitu. Lamun loba teuing dosana. Aing mun bajakeun mah pada ngabunuh aing. Jadi moal tulus tobat aing ari dibunuh. Ti sok karek kumaha tadi. Bejakeun wae sakabehna, wah huru-hara jadi perang, fitnah. Kira-kira ngabangkitkeun fitnah mah henteu iltija we ka Allah. Aya nu usul kesimpulan. Iltija tobat ka Allah geus. Ari teu imkan mah jeung papada manusia, aing mun bejakeun dibunuh ieu teh. Gitu. Bakal timbul huru-hara perang ayeuna mah. Ulah geus tobat ka Allah. Kumaha itu jeung jalma? Jalma lagi nu Allah tu kudu ribut. Lamun urang rek disalametkeun ku Allah, diledakeun hatena itu. Atawa nyieun deui kahalusan. Baheula aing salah ka jalma, nyieun alus sing loba wa at bisayyi'atal hasanata. Isukan ditagih bayar ku aing ku kahalusan. Itu hitung gitu mikirna. Arti teu. Atuh cenah aing mau tobat sakali, wah eta bahaya atuh. Ulah pernah migawe teu bisa migawe sakabehna, eureun sakabehna, ulah. Eta mah kuas ngoro beurit di imah teu kapangi imahna di dulu. Ngarah beuritna paeh. Ari geus hujan, sadar teu buka imah. Ulah Kang, lah kitu. Sabab urang can puguh nu dibikeun ka urang eta tidinya sanajan kapangi eta jalma nyieun dosa kitu. Ngan lamun urang rek ihtiyat aing moal diarah bikin teu naon. Nya boga mah urang teu naon bikeun deui we kitu. Ayeuna teu dibikeun cukup fikih. Ada kabeh rezekina teu tidinya kabeh. Memeh nyieun eta boga rezeki teh. Boal ladang sawahna, boal ladang tina usaha nu sejen lain tidinya. Tak kitu mah je. Manda cara was-was, ari was-was mah tanggung kusangka urang. Lamun nyangka kira-kira ragu geus pikeun deui ka ditu. Nangana nu halal aing subhat mah pikeun. Tah kitu. Tapi dina henteu oge, sabab urang seperti dina ba aya lusuh, abdi mah cenah main bank. Kumaha bank teh halal haram. Ayeuna mereka dimutlakeun kabeh bank haram, sok kada kumaha. Naon duit teu liwat bank? Nah duit teh bank BNI. Mayar ka Mekah ge liwat bank heula, duit teh itu. Bayar ku kalapa, supaya itu jok kapal langsung ka ditu. Bisa teh kabeh ge liwat bank rek kumaha? Geus umbul palwa mungkin. Yang urang nu kudu apal ilmuna. Eta mah teu perlu dibuka di umum, kudu aya khusus. Ada geus puguna qawaid makul qordin jaruna panil mukrid. Bahwa riba ban. Anu lil mukrid kumaha mun teu ka mukrid balikna sok. Jadi riba keneh anger teu. Jeung anu disebutkan kudu nganyukeun. Lain disebut jeung ari anu disebut kudu nginjeum mah nadar disebutna. Yang beli 1 juta, kira dipulangkan 2 juta, cek nu nginjem, halal eta mah. Ngalamun cek nu nginjem kan, ya 1 juta nginjemkan aing ke kuwali kudu 2 juta, tah eta riba. Tah gitu. Jadi kudu make ilmu lajang nginjem aya leuwihna haram. Aya nu nadar itu teh pan, aya nu ahsin ila muhsin beda pan. Itu aya nu bener ya mah. Boro-boro 1 juta jadi 2 juta kan. Make tumpang saeutik we. Yang beli sabaraha 2 juta. Heuh sok dibere ka dikeun heula senal aing riba. Ditanya ka cenah unggul leuwihna. Riba kulo gagabah. Dayana pandil mukrid paneta. Eta. Tapi teu sakur anu aya ngaleuwihan eta riba, kudu apal akadna heula, make ilmu. Bayana kudu diserukan kajengan eta masing bener. Kanu tadi ge ngaji eta, lamun kira-kira ragu kudu diserukan kajengan eta. Lamun teu make ilmu bahaya tiba kana subhat ge. Lamun sorokan maka jangan apal ilmuna mau jadi riba. Wah.
Jadi itu penting mah hirup mah kudu make ilmunya ka Allah, sanggeusnya ka Allah, Allah mere ilmu ka urang pikeun ngamalkeun anu ditaklif ku Allah. Allah geus mapatahan ka abdina Allah nu rek disalametkeun ku Allah. Maka jadikeun guru nyaho Allah sebagai guru urang, guru mursyid. Di mana anjeun pangijeng guru mursyid boro-boro geus bener, can bener ge beuki bener. Getol keneh doraka engke ge bakal ngeureun. Mata aya guru mun maneh lamun judi ulah eureun ngaji sia ku beda sok judi. Moal mun judi 5 kali sapoe, ngaji 10 kali itu. Sugan we engke eleh judina. Judi 5 kali, ngaji sakali nya eureun ngajina kitu. Pangsiun. Jadi sing leuwih loba itu. Kena-kena sok doraka aing mau ngaji era cenah. Cacakan sok ngaji doraka, komoreun ngaji mah sebut ka cina doraka lagi. Sok aya bahasa jelema sia mah ngaji-ngaji ge hartina cenah. Laku anggar keneh we kitu. Salah eta bahasa. Kuduna mah dijadikeun goya, cacak sok ngaji sia laku kitu, komo mun urang ngaji edan. Urang ngaji mah edan ka cida sia mutak ngaji terus cenah lah. Sok aya nya Kang, gitu era aing geus sok judi cenah ieu teh. Sakali 2 kali mah saminggu sakali. Terus saya ngaji sing remen. Kali lalea eureun judina ge. Nah, sabana kabarokahan ilmu guru mursyid eureun doraka lagi kan. Ulah peda doraka urang tuluy eureun ngaji cilaka. Nu eureun mah kudu nu goreng nu alus. Salah. Terus jam 12 tukang abdi bade ngaos ka pamijahan ieu teh. Muluhan aku terduka suhun hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.